iya kita bayarin ronda, bayarin sampah, bayar listrik, iuran warga, segala dikumpulkan ya. Tinggal dana masjid can berbagi jeung kaum duafa jeung nu karolot bayar sampah teh si Dadang terus ronda si Tahu jeung si Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak RW. Saha dina we kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sok buka. Kumaha damang? Alhamdulillah. Aduh, aya naon ieu teh? Sok hariwang kieu ku. Kunaon sok calik. Menuju teraraos Pak RW. Aduh. Teraraos. Kunaon bisa teraraos kitu? Ya, Kamari biasa. panjag kamari teh. Biasa hujanan mau hujan tadi. Tak eta usum hujan. Geus berobat acan. Nya eta Pak RW maksud abi ka dieu teh. Mana we bade nyelang heula ieu teh lah. Aduh. Sakadik we Pak RW lah. Sakadik mau agen. Sakedik teh sabaraha? 5 juta. Teu kakok pinjem duit. Itu si mama nyukeun transferan. Heeh, yang si mama ngirim. Kenteng balocor. Kenteng balocor. Kana hayam dek ambruk. Pasieun teh loba. Budak bayar. Ngawur ningali duit kadung teu diberesan dieu aduh. Heeh. Terus Nambu tuh 5 juta lah sakedik we. minjem duit wae ka dieu teh. Nyelang heula. Ieu aya ge jang bayarin barudak ieu teh. Baik kada lah gampang lah. Lain Potong gaji gampang. abi ronda we lah Pak RW. Tanggung jawab saya sebagai pemimpin ke keluarga kumaha. Atuh da kumaha atuh abi ge priyogi atuh sebagai teh atuh. Aduh sakedik we Pak RW lah. Mau seueur-seueur teh. 5 juta 5 mah juta. 2 bulanan gawe di dinya. Baik atuh lah. Hah? Iya aduh teu kuat pisan yang berobat itu ah. Ya. 1 Heeh. juta we lah nya. Ah kurang atuh Pak RW nih 1 juta mah. Udah loba-loba teuing ke di dinya mah pake micet deui lah. Wah, atuh enak geus dihapus aplikasina ge lah. Garulis pas ketemuan goreng patut. Anu beunang saha wae eta si Lilis kumaha eta nu teh mana? Eta mah teu ngeunaheun ah logor. Kitu. Ieu 2 juta deui baru. Didoakeun ku abi cing sarehat, pokona lah. Amin. Panjang 2 periode lah. Sekalap ku abi di. Aing rada curiga mah eta buat nu janda anyar geuningan digireun imah. Bae jang kadinya nya. Moal eta mah geus teu usum eta main. Moal 5 juta ieu. geus eta. Heeh, sip Pak. Duh, atur nuhun pisan Pak Ai RW. barudak kumaha geus nyangu di imah teu. Nya ieu kapana Oh, bade nyelang heula. Oh Ya. kitu. Nuhun pisan sata cenah. Duit kayaknya dicatat heula urang jang ieu Kopi atuh nya sakadik we nya. tahun. Anu ya, coba. Aduh, kopi susu deh. Tuh kan ada. Atuh Pak RW kanggo murang kali lah aku kan. Iya. Apa? Makan kue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Pak RW nya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing jiga nu kahipnotis ku si eta. 5 jutaan. Tanggung jawab ieu anjing. Kopi aing diinum deh aduh. Mulai terus tahu lah. Yuk.